kali ini saya lagi ada pembahasan nih cerita-cerita pada anak-anak obos. Jadi kieu nya ieu mah nya yang nanya, "Ci, urang teh boga caritaan ye, jawab kumarane." Cerita naon? Cerita naon? Wih, cerita naon? Ih, bingung orangnya nyerita naon. Parah Jos. Kekuatan Jos. Kekuatan deui. Ulah teh da lain anu bareto teh geuningan saha bok-bok lain. Da urang mah udah naon atuh? Ranginang. Apa atuh? Nang baseunya. Da urang mah sangkur di belakang nempo. Apal meureunana memawa kamera kieu. Tah, jasa urang teh kitu nepi ka maneh bisa ngajungjung. Acara naon? Cerita salah naon? Acara membayawak. Hah? Acara Nah, pameran. Acarana ieu mah Acara naon? aya acara kieu. Kiraha Ayeuna acara naon? acara naon? Tadi Kela cerita acara naon? Wis, ayo maneh colokkeun heula eta Magicom bisi incan asak. Karena biasa dicolok. Terus Karena biasa nyolok. terus biasana naon teh? Dicolok. Jorok, dicolok lah ya. pengalamanna jero. Mana letik-letik aduh geus Aduh. Urang ge bingung naon nu dicolokna. Colok eta. Naon? Aduh, Nyangu ulang-ulang. Yang negatif. Ulang-ulang geus wae Aduh, pikiranna. biasana ge sok, dicolok. biasana ge sok nyolokkeun ngan nyolokkeun. Nyangu Magicom, Kom. anu Cosmos super teh Permen. lain. Ultraman. bisa Cosmos. nya mah pikiran teh kayak we kadinya. Kan eta di iman can dicolokkeun sangu bisi baci kayak colokan sangu. Ngomong nyangu atuh Yang colo-colo lain. Emangnya cilok. Lain ayeuna teh pan malam minggunya Ah, di kamari mah hawan-hawanna aya nu are ngajak ngaliwet. Kiraha Kamari beres shooting geuning nganterkeun jeep da Ngaliwet naon? awe. Hah? lewat naon? Teuing nya teh ngajakan urang ngaliwet malam minggu Di cenah. mana? Hah? Di mana? Tadi ieu di tah. kampung tercinta Di ieu kampung tercinta. Kiraha Ayeuna malam minggu di ayeuna. mana? Pasir Onye. Jam baraha? Ya, kulit kurang bulu. Tah, maksudna kan ieu teh urang teh udahna, maksudna kitu ieu teh ngaliwet teh kumaha acarana. Urang geus eueuh euy duitna. Di mana itu? Hah? Di mana? Tah di rumah si Anissa. Kiraha Ayo bolak-balik. aduh, mana sih ngekeun bolak-balik gitu. Edan pisan. Kumaha atuh ieu teh? Edanana teh. Hah? Edanana. Ipan bikin nanya udah nana tapi kan berenang neng. Aya nama urang ngepet heula we. Aya, mangga nama ke Kela mana? ayeuna mah enak kieu nya. Mau ngehepet ka bau. Biasa 11 ewa. Mari ngomong sing tarik teh kadeng. Mawa beas Make ieu. 11 ewa. Ket toa ngimlan nu mas kita. Metari. Oi. Di lospek atuh lah dia tawae. Ieu mah kan suarana emang kieu. Oh men. Men jos. Lain. Maksudnya kan suarana leutik ya. Ai toa mah jauh teuing maksudna. Nu aya we ieu teh geuningan pan aya 2. Masalah politik kan. Oh lu meuna mana teh mana mah jorok. Langsung. Iya aja, baik. Aduh, traveling kieu ini otak teh. Traveling. Saya nama urang mau beas. Suarana serak-serak gejrot. Kela emang suara kieu kan. Naon sih? Kan serak-serak basah lain serak-serak gejrot. Kela imut-imut cantik anjing. Pede. Anjir, kasar. Aduh, si Dodo, si Garut, si Geulis teh Gelis cek lagi. saha? Cek mama, Oh cek mama. Tapi cek umi. Cik Umi. cek umi ya. Ini ngari balik gini kan emak ngomongna. Kita temu napi Kita mah orang, mama. Emak. Mama orang. Temu napi kan balik mah umi ngomong. Ai mana kudan ngalamun set teh. Pikiran biasa. Era aduh tuh anu tinggal nu nonton sapa atuh ieu orang yang nanya. Carekan penonton lah teh ieu teh. Teh keriput. Ayo, ngalamatkan we bibir. Jawab, Jos. Jawab. Yang teh keriput teh ngarah modal babari keluarna. Ai. Oh.
Aduh, jawab bela. Guys, urang mah kajawab euy. Kajawab euy. Jawab heula karunya kunaon yang tai keriput. Lamun mulusna bujur urang. Tah tanya, "Man, kunaon yang tai keriput?" Ada yang tahu? Penonton nyawa tuh, kenaon yang teh keriput. Sarua jeung bohong. Sarua jeung bohong. Jawab moal. Ayeuna urang tanya barudak ini. Ayo, iya we, naon buru. Sok ayo. Naon sok? Karena yang kenaon yang teh keriput karena Teh naon? karena sok di kumah tapi tara disetrika. Oh, jadi keriput. Bingung. Risak. Garing. Bisa. Hai. Aduh, kumaha penonton mah kieu ini. Garing. Berarti nonton eta Kunaon yang tai keriput jawabanna teh lamun di kumah mah. Jadi setrika. Ah. Jadi setrika. karena eta Di kumah unggul Pandai Oh, dibalik. oh, di kumah unggul. Coba lamun di setrika mah meureunannya. Jadi kertas meureunna. Ngomong ge eta heula naon teh? Naon? Ari hitut bentes, ari ngomong teh bentes. Iya, panjang. Coba lamun tadi nanya liang tokainya. Ait nanya urang. Ari bulu BOK. Naon teh Kak? Lain ngomong-ngomong ge bakal terpendam unggul cara rorok ngomong. Ya, bulu BOK. Nya BOK. Nya, heeh. Oh, kamu oke. Kunaon keriting. Karena Tara Tara dicatat. Satu. Disampuan sama tapi tara disisir. Ongko diringkep tapi hiem. Anehnya. Bener jawabanana. Jos, urang mah yang nanya merhatikeun maneh. Kamari mah cenah lain eta sanggeus maneh Jumatan kunaon eta cenah bisa alus gitu. Bakat terpendam. Penonton, jangan tayu. Jangan teangan. Bisi mangihan sono beres Jumatan salna dipake ku urang. Baik, kana yang balik di heula. Ayo ditanya teh Jos. Kuhula urang mah arek modal, jangan teh jawab beureun manggis nu alus beureun. Alasan. Di sini nengan senal ke penonton sake tas senal di urang dipake. Promosikeun atuh karpil. Bisa teuing arek ninggalian ka imahna sugan we 20 kodi imah beureun. Penta jang ulin ka pameran. Lumayan tuh 20 kodi. Kali 10.000-an. 20.000-an nang sabaraha? Kak, Sok. menang sekian. Sabaraha sekian teh? Sekian 10.000. Sabaraha? Sekian dan terima kasih. Terima kasih penonton. Pinter kan sih boleh. Pinter lah mana le. Kada bere tri asin hiji deh. Lain seteh. Dan Tadi mah udang sare urang nya. Aya di dapur teh. Aya ieu, aya deungeuna, nya deungeuna teh deka katingalin teh jorok bagus. Naon? Hah? Naon? Nah, Eta gini kan nyawa teh nu dagang tek-tek gini kan, tek sok apal teh. Tek muriling gini kan, aya tek. Rupa lain. Naon euy tek-tek teh? Tah eta pinter kayak si ieu, si ieu mah mana pinter. pinter mana nyawa. Pinter si ieu mah. Lulusan eta SMA. Kalau nyawa mana? Ain eta urang baluas bagus. Naon? Asli lagi. Hah? Naon? Ai rupa nama heuh teh ge halusnya kitu tah. Kerang. Terang gitu. Pas kurang ek di dahar gitu geus ngawapkeun ieu sangu. Dibelengkeun astagfirullahaladzim. Naon mana seuri? Asa pemikiran. Asa pemikiran. Pemikiran. Naon seri? Naon seuri? Hah? Sarua jeung boga anak awewe. Oh, mantakan gitu kan baluas gitu. Ieu teh kudu di dahar apa kudu ditatap gitu. Tapi dilamot. Ada berhubung beuki anggeus we. Bari di dahar di lamotan gitu kan. Membayangkan. Oh, tadi seruput tapi diseruput tah. Membayangkan. Awas ya maneh. Awas ya. Bingung. Lain mana aceng lain? Aceng. Mana Lain. ngomong tadi di lamunan. Lain. Lamunan tadi mana? Sasatuan naon euy anu ngana teh anu suarana sarua jeung ngaran. Jeung sasatuan heueuh suarana sarua jeung ngaran. Nya eta sasatuan naon sarua jeung ngaran. Jadi suarana sarua jeung ngaran. Urang ieu. Beda.
Salah tuh kambing itu mah. Embe mana ya? Salah. Nah, lain kurang aya boga cerita Pikiran heula. boga ceritaan kurang tarik benernya ngomong deh boga caritaan ieu mah heuh hah eta naon? si emas Eh, si emas teh marodoma kan marodoma na teh bikangna hungkul atuh moal anakan heuh Nya moal atuh moal daun. anakannya heuh Ngabegera. ajarkeun cenah ieu teh kunaon marodoma teh teu ngalobaan domana nya moal anakan bikangna hungkul mah cek Oh, urang hungkul. teh kieu mas jadi dia mah hese dengan badot nama geus we ku emas atuh bagor dek diudag di dinya teh Uyuhan tadi kebotan oge. daripada dengan anu geus we ku emas tumpakan cenah teh bagor eta ngudagna anjir dari kalawang imah kayak teh kusi boleh gitu. Ya sih boleh gede serius. oh lain Mana mikirna naon? Bule eta. Mikirna naon mana ya ngomong ulun? jos si ieu mah alusna teh kieu si bule mah ditanya kurang ka mana kieu teh nyawa mah edo mah keur ieu keur nanti keur punar-punur keur punar-punur Kasus wae sih. kasus wae sih hari Boleh kacau yang ki oge. hari doma teh teu dicangcutannya Lain, mange lain, tapi anu deui, ieu tadi ngaromong kitu tukangan kumaha pelaku apa kumaha eta. Ayo atuh ase. Si ase. naon Wah, pelakuna ieu. Nekeun ieu teh pelaku siap jawabna teh simpel siap Pelakuna ieu dieuna ieu. Aduh. Ayo haredang kieu atuh ceng bukakeun atuh asena burukeun atuh Gris. coba tuh kayak itu tuh kan penonton siapa bukakeun asena penonton teh haredangeun Are haredang kieu karunya penonton Ya, teh sapa kangen nah Aceh. kitunya ayeuna mah lur sadulur pokokna mah lah Aya yang mah mah kieu we nya ka sadayana Ieu teh. sadulur. Teh naon? gitu diatur Penonton inget teh ya saha ngaranna. Itu si Mang Ojos. teh namanya pesan-pesan ieu na we Pesan-pesan moral. pesan-pesan positifna ieu mah Nu kasadayana anu positif. tadi teh anu udang sare ningali deungeuna anu sarua gitu ningali eta remis tawa kijing meureunnya ulah kos si bule ditempo ditatap diletak tah sakitu hapi nuhun Ayo nuhun ya. nuhun ya nuhun ya